Assalamualaikum dulur salam baraya salam dunya patebang deui sareng tata demi harja anu baris janggakeun carpon sikabayan buka puasa karya Ayap Z Arifin. Mangga wilujeng ngadangukeun. Pas sore sikabayan geus katembong lungse. Cameot we di juru imah bari nyekal beuteung. Lapar, indungna nu keur ngakeul nanya. Sikabayan ngalius bari ngarahuh. Nah, ari emak beuteung kagungan pri kamanusaan. Nakunaon kitu kabayan bet siga nu nyalahkeun emak. Emakna ngareret. Sanes siga deui percis. Percis kumaha hari nyaneh. Emakna kerung. Ih, ari emak. Tadi pancek emak teh. Nah, sikabayan siga nu nyalahkeun emak kitu lin. Nya terus mohon sanes siga deui mak, tapi dijamin 100% uing teh nyalahkeun emak. Palebah manana indungna kerung nu ngadua kalian. Geus puguh mata klungse bari nyekel beuteung ge jelas tanda ning lapar. Hayo ditanya deui lapar henteuna, pan sadis ari kitu. Mana sikabayan keom sanggup menangakeul dipindahkeun kana boboko. Sing aya variasi atuh kabayan hirup teh. Makna semua gerendeng. Pan kamari kumaha disambal. Uing ge kamari rek nyieun karajinan nyieun dodol tina variasi. Pan beakeun ku emak. Si kabayan rada nyureng. Emakna nyikikik. Aya naon kabayan? Bapakna nu norojo tas botram. Tas sare nanya. Eta emak seuri. Is, eta mah bagi apa? Ngan aya naon riweuh-riweuh. Teu riweuh teu sing. Pirage seuri mun aya kahuruan eta jelas riweuh. Bapana si kabayan garo-garo teu atel bari nyengir. Eta geura abahna variasi disangka tarasi. Makna si kabayan nyikikik seuri. Ulah tarik teuing atuh mak bisi aya nu bogana. Kabayan nyentak. Ceukeukeuk deui makna nyeukeukeuk bangun ngeunah. Bapana suruh ngaserengeh teu puguh da teu apa mimitina. Seuri sote hitung-hitung milu partisipasi we meureun. Geus kaditu kabayan geura ulin ngabuburit betul loba ngacona. Makna si kabayan nyentak bari tuluy seuri deui. Si kabayan ngunyang hudang babatek heula. Gara-gara lapar meureun nya mak loba ngaco teh. Nya geura jung jalan-jalan ambeh laparna teu karasa di jalan mah geura loba nu ngabuburit, loba nu mejeng. Bapana si kabayan milu ngajurungkeun. Abah rek ngilu, memeh ngaleos si kabayan ngaliuk heula. Hus, moal abah mah geus kolot. Bapana si kabayan nyentak. Engke we pandeuri. Mana si kabayan ngadila ka salakina bari manyun. Keur meujehna buta tulang buta daging si kabayan teh. Umurna ge karek 20 tahunan, can kungsi kawin, komo nyerahkeun mah. Tapi ketang ari kabogoh mah geus boga. Geus pada apa meureun ngaranna Nyi Iteung Tea. Ngaran aslina mah cenah Paramita Rusadi. Cenah gitu ge. Jalan-jalan teh si kabayan ka palebah balai desa. Nyawe loba nu arulin deket balai desa teh. Komo di lapang mengbal, malah aya nu silih udag sagala. Barudak pangpang nama duka puasa duka henteu tah nu silih udag teh. Soalna teu kungsi diwawancara. Nempo pamuda-pamudi nu keur nalangkring si kabayan maksakeun ngagorowok. Parejeng ye bari lesu kituna teh. Naon cing mejeng teh kabayan jang usep neuteut. Jelema anu keur ngajenggreng lain. Is, salah. Cep Luki nu ti Jakarta teh geura nu apaleun mah. Mana cep Lukina? Nah da eueuh keur ka Ciamis jang otong nembrong. Lain kabayan bet asa lalungse. Saur tadi peuting teu. Nyi Oneng milu nyarita. Nyeta henteu paingan. Henteu 3 piring da rek nambah di teh keburu dicarekan ku abah. Ngan ukur 2 piring we. Keur nu araya di dinya sareuri. Ngan domba nu nyatuan jukut nu henteu teh. Duka mun ngartieun mah. Ketangnya bisaeun seuri ari domba. Na betul ngabahas domba. Keur kitu lar jang oding jeung jang dadeng ngaliwat bari marowa reket rek badminton di lapang desa. Kabayan, nepak yuk ah. Jang oding ngajakan. Hayu lah. Tapi isuk ayeuna mah puasa. Si kabayan giak. Ye, kade kabayan.
Toraka teu puasa mah nyinanah ngingetan dajang kesehatan awak teu puasa ge si kabayan semugu masep. Ih, tak kudu pugu alasan namun nya rek teu puasa ge manya pira rek badminton ngalesotkeun puasa. Geuning loba anu lari pagi teu salat subuh heula ayo. Si kabayan bung eleh. Nyinanah gara-gara teu ateu bingung. Teu karasa waktu nyerelek ku heureuy ku gonjakan maka popohogeun lapar teh. 5 menit deui kabuka si kabayan tuluy balik. Bari rada jagjag ayeuna mah pangaruh sakedeung deui rek buka sigana mah. Palebah pos ronda pasang rok jeung Jang Arnasan. Ka mana san? Tah ka warung. Jang Arnasan tuluy ngingkig gakulonkeun. Sabot Jang Arnasan ka warung, si kabayan ngajenteng keneh bari kurang kerung. Pasti si Arnasan teh rek meuli dengan sangu ieu. Kabeneran. Rek milu buka ah. Da buka di imah mah eueuh deungeunna, cek emak gengan rek ngaredok leunca wungkul. Ari Jang Arnasan sanajan umurna sahandapun si kabayan ge, ari kana ngaladuitna mah geus jago. Sok ngiriditkeun di kota. Kabeneran we ayeuna mah aya di dieu keur balik heula. Jang Arnasan tembong mucung heul balik ti warung. Naha emak teu masak san? Keur kawa heula di ranca jingo, Jang Arnasan nyerengeh. Oh, eueuh sasaha atuh di imah. Kabayan papanjangan. Jang Arnasan gideg. Hawar-hawar kadenge bedug magrib teu tajuk. Rek milu bukanya san. Keun itung-itung maturan Arnasan we, bener? Hayu. Jang Arnasan kapaksa unggek. Rek nolak teu wasa meureun. Paduduaan dariuk dina meja makan. Di hareupeunana nampe sangu haneut keneh. Kurupuk pais lauk genep siki tina bungkusan nu cikeneh meunang meuli tea. Memeh nyekot sangu, cenah ge nya ambeh bebene urang leuwih geugeut lamun urang arek dahar kudu disambat heula nya san. Kabayan ngareret. Jang Arnasan keom. Kari sambat atuh kabayan. Nya tuluy we si kabayan ngacungkeun leungeun sarta pepeta kawas nu keur deklamasi. Iteung, hayu urang dahar jeung akang. Mudah-mudahan waregna nepi ka nyaneh. Hayu iteung. Celbak we geus kitu mah si kabayan dahar. Teu mangkuk 4 menit sangu jeung pais lauk beak. Jang Arnasan mah karek beak setengahna. Pohonya kolot nasi iteung teu ditawaran. Si kabayan bangun reuwas. Ke urang tawaran. Kedewok deui kana sangu. Teu poho nyokot pais lauk hiji deui. Di henteu-henteu ge pentingnya san pimitoheun teh. Mun eueuh maranehanana mang aya si iteung, bener teu? Nya kari kabayan. Jang Arnasan rada keom, bari suarana mah rada ngirung. Kitu deui cara tadi si kabayan teh. Abah, ambu, hayu urang dahar. Mudah-mudahan waregna tepi ka abah ka ambu, teu poho ka adi-adina si iteung. Celebek di si kabayan dahar. Dekung si lila geus beak deui, Jang Arnasan mah karek beak sapiring nu tadi. Tah, ayeuna uingeun. Da tadi mah keur si iteung jeung kolotna. Kedewek deui kana sangu jeung pais lauk. Jang Arnasan nembok kitu ukur kerung-kerung wae. Da teu wasa ari nyarek mah. Jeung rumasa deui manehna teh umurna sahandapeun si kabayan. Jadi rada sieuneun. Ari jang saur. Jang Arnasan semulung ngaslengis. Lah Arnasan mah loba duit ieu. Ke warung we beres moal aya masalah. Samuel si kabayan ngahuapkeun sangu dituturkeun ku pais lauk jeung kerupuk nepi ka samutut. Jang Arnasan ukur bisa melengek, hatena ngagremet. Sakampung we atuh kadinya kabayan sambat. Cak duwi ka dieu heula baraya, insyaallah urang bari patpang di dina lalakon anu sanes. Hatur nuhun kana perhatosanana. Tata dan Miharja pamit. Permios.